Beneran si Haji amprok. Ji Pasti kemana? mana, Mok? Biasa tuh terus amprokan si Imah. Si Imah belanja. Belanja. Ayo lah dia aja ngobrol, ngobrol penting ya. Oh, yang saya di Imah itu lah. Ya, iya. Ji di ya. Sok. Naon ji kudu dia ngobrol teh. Kalau tong makan nangtung. Naon? Ya sinu beda ieu reuneuh ku saya teh. Mana mah apal ji. Naon itu coba? Naon? Bati calo emok kita di dieu kabeh seubeuh beuteung. Sugan aya anak kan. Oh wah. Oh. Singgal paren urang mah ji. Jadi kumaha ya naon? Jadi kieu ji. Kamari cair kumaha 10 juta si Imah. Cair. Heeh. 10 juta. 10 juta. Oh, eta kan sorangan anu geus ngatur lain. Nah, pan duit cari barekeun ka calo. Oh, komisi. Komisi. Nah, engke lamun geus lunas. Atuh lila kena atuh ji. Heeh, lila Lain kena. oge sabulanna 200.000. Amun tempo berarti 12 bulan we tahun 2020 genep Si Kismin ditagih can, si Kismin. Puguh hese bita apa di jalan jeung urang. Tah. Eta puguh hese teh kumaha carana kudu bisa duitna dicokot eta teh. Nah, bingung oge ji. Nah, masih tadi amplop di jalan tadi teh. Keur belanja. Ngutang deh, aya teh. Ka tukang dagang. Heeh. Jadi bingung urang teh. Tapi ngomong-ngomong ieu kaos haji wah ieu loba kalungna geuningan Sarawak aja naon ieu teh. Naon. Bati calo deh wah. Asli ieu teh asli. 10 karat itu teh. Haji ge anyar deui itu. Ada ieu Sarawak. Nya sarua atuh dah haji mah. Nang gimana ieu teh? Nya piraku menang anjuk ka si Kismin mah teh menang meuli atuh. Kiriman si Jana ti papi. Nyanya tuh. Di mata papi teh Haji gawe. kudu pusing lah. Kunaon pusing. Anak haji ieu dah. Naon bae. Hayang meuli iPhone gara-gara mangkat kuliah deui lah. Aduh, aya iPhone. Heeh. Apa naon? Yang kena plus Pro mah ting Pro Max dah. Pro Max. Oh, heeh nya teh apal haji mah pokona. Oh, obat Pro Max. Apal itu dah. Apel. Heeh, apel anu bisa dibelah dua teh lain. Nyaho haji mah teu ngarti. Anu gambar apel anu. Heeh, gambar apel, mun aya mah gambar manggu. Manggu. Heeh. Mun aya HP ngaran. Aduh, Kismin datang. Tadi mana ke mana Kismin? Nyangu cek Etip garing orang sangat tinggal kena heuleup. Sama belanja teh aing tadi belanja mayaran deui wae. Beak 200.000. Bayaran tadi belanja. Belanja sayuran ji tadi jeung Ceu Imah. Kabur. Anjuk kabur teu dibayar. Ente di mana ente di mana? Orang buru-buru nama sangu asa. Mentek sang teh ditempo heulan bener. Lamun mamangkatan. Nya sugan teh maksudna tadi teh can can asa ku. Siapa alasan beneran Kismin? Halus dah. Bener. Tadi teh nganjuk deui wae 200.000. Ente di mana ente? Nah bayar jinya kudu diasupkeun ka eta buku teh Tadi da. teh dibayaran ku Teu Ceti. bayar kurang. Geus nambah di wae beureun utang teh. Itu lagi kalau mah itu gantian ke. Waduh, Ji ngomong-ngomong si Kismin teh diranda cara ngarandaan Ji. Ngaranan tulus. Heeh lah. Masa kas gieur Ya, ngaranda? lamun marah yang ngaranda mah. Bari kudu geulis ya. Ieu teh ya kudu dikerut beka singkup nya Jina. Begeulis. Budak aku pakai singkong Heeh. ngaco. Nya pakai itu atuh meureun karokanana aya ulah make singkup. Cukur. Cukur jenggot. Pakai singkup Ji begeulis langsung mantep. Nya ngaranda mah da kudu alus atuh. Pasti urang udah arek catar membahana bukan orang. Arek ngaranjing saha teh teh. Arek kawin jeung saha. Jeung udah bolot. Aya haji. Saha udah bolot. Si Waskim. Waskim. Anu di mata Tumpol. Ji. Sarawak si Imah ge eta ge kabitaan jeung si Inem. Cederanda. Miluan jadi randa Sarawak kahayang atas gamana Inem. Eta non sih? Bebek non urusan Entong. Salakina emang kunaon sih Imah Pan salakina kan urusan wae entog salakan ayeuna tidak naon. Ibu ke entong jeung si Imah teh. Entog kalabat kalaka beki entog teu. Urang meureun si Imah mah perawatan. jadi sorang-sorang urangnya. Sorang-sorang. Nya pusing pasti pusing enak lalaki jual poe. Nyok entog deui. Jadi mubajir ya teh si Imah teh. Nya heuh yang teu di sorang pisan urang. Da batur ge embuh lah. Oh mau diinem di jauh di itu di Arab jadi sorang-sorang. Ai salakina usaha naon sih emang? Sa Si Imah. Imah kan baru entog boga usaha entog. Nya entog usaha ge teu loba entog nama. Pantes atuh kalabakan kamari nginjem duit ka haji. 10 juta di minjem teh nya. Padahal mah entog dijual jinya. Urang ngijim atuh Ji. 10 juta. Duh. Geus mah balik Ji, marekin deui wae mah. Cuk si amok teh balik cenah. Pokona mah lunas. Geus randa mah lunas tenang kan haji bolot nu bayaran. Mana sok ngomong kitu sok janjian, nemu eta nemu mana mah.
ngajanjian wae kamari oge tempo anu setor anu minjem 5 juta. Anu sabeun 500.000. Wah atuh kaya tanggung renteng engke sekalian. Nagis Tanggung lila. renteng ke Shopee. Wah, tanggung renteng. 12 teh Shopee. Ya gitu. Nah, dinya tuh. Ya kalem itu panama tanggung renteng pokoknya setoran ke orang setoran. Alan kemarin teh geus ngomongnya jatuh tempo tanggal 27. Enak geus tanggal 1 Januari deh anu 2020 genap. 25 anu genepna leuwih teuing. Heeh, ayeuna teh 2025. Nya 2020 kan halang geus bikin. Tah geus bayana nya. Ya lain langkeut. Henteu ke lah bayana ini kan 2025 teh kan randa. Randa teh bulus rek kawin jeung ngaji bolot. Ya eta kaos kitu masa penampilanna eta kaos kitu. Pokoknya make dikuru di. Ada dikuru di teh. Anggeus kitu we kemah. Lain urang Ceti perhatikeun di jauhan ya. Ceti teh. Tadi bari belanja sayuran teh. Aneh rada lin. Aneh deh. Aneh di mana? Aneh Surabaya urang mah. Ngeusi. Ya. Ieu teh lain rene apa teh maneh? Naon? Urang sok mau duit gini kan. Loba duit teh. Oh. Sok minjem-minjem ke maneh. Tah urang teh boga batik. Batik di jero ieu. Seubeuh. Berarti ka suban teuing. Nah, leje. Akhirnya ge bisa dia jeung aji urang teh ya. Pangusahakeun tuh. Usahakeun dan gas. Ada rese moal sih. Ulah dibere ji. Heeh. Yang satu orang rek malu sanggula. Malu sangu. Tadi cara agak lakeun. Nangis lo kada juji kada bisa tutug. Tuh bisa tuas. Tutug karena Nanya siapa? Ada jalan, ada jalan nih mah. Kita ke demo ulah dibere ji lah. Wah, mau dibere eta sih. Ulah dibere pusing. Geus tong dibere atuh. Paling kayak eta paling neang ka imah. Ya masalah. Nah, ka imah soranganan neangan meureunna. Moal. Yang geus tong dibere mah geus entong. Mau dibere nya. Yang penting bisnis si imah lancar we lah. Si imah we bisa mah. Soalnya lah duitna. Terus komisi mangke deui lah gampang. Nya. Kalau nungguan si imah. Nungguan si lunas. 10 juta ya? 10 juta. Nya. Gila, itu ji. Atuh naon ge bisnis mah da kudu kitu. Ih, kasbon lah tuh ji. Geus kasbon keur naon di wae. Meuli emas. Ai eta emas geus rembel. Kurang lomba. Yang geus kesukaan dah. Ada kabalakeun haji mas lomba tak? Heeh, kesukaan ka imah hadiah ka di. Sukaan jam berapa ji? Hah? Jam berapa? Sorean we. Heeh. Oke ya, mantep ya. Mantap. Oke, siap nak. Ayo kada jadi. Salam mana? Harum aja aja leungna. Bener. Oge omongan si calo emoknya. Jenggot teh kudu dikurud urang. Ambil gelis, ambil cetar membahana. Mantap oge nya si emok. Pokoknya mah isukan kudu bener-bener aya si wakil kudu nama. Ka wakil ambil sah jadi randa. Mantap.